Ieu abdi sok nimpung ka Rasul, sok nyiduhan ka Rasul. Nah Rasul make teu izin ka abdi. Abdi mah teu izin ka abang jelema abdi jelema. Yumbang urang memuliakan saling kemanusiaan di antara urang. Abang jelema abdi jelema, tong ningali keyakinan nu penting nama abang jageun. Maka waktu harita eta jelema anu dilongok ku Kanjeng Rasul tanpa dipinta, tanpa diajak, kemudian muningakeun dua kalimah syahadat. Rasul abdi mah Rasul moal dipenta engke kusabab Rasul dongkap ka dieu isim kuring ngaraos bingah amar wata suta bingah ka giri-giri bingah daya papadana Rasul kumaha kitu mah abdi dina waktos ayeuna bade nguningakeun dua kalimah syahadat. Abdi mah teu ngajak tapi abdi nu hoyong Rasul mangga aya kitu mah nguningakeun dua kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah hebatna baginda Rasulullah, walaupun dibuli, walaupun dihina, keukeuh eta baginda Rasul memuliakan ka jelema anu ngahinana. Bahkan ageng pangapunten Rasul satu acan ngantunkeun alam dunia ieu aya picontoeun sae kangge urang sadayana. Nalika Rasul bade tutup mata eta Rasul manggil ayeuna kanu janten tuang putrina saha, yaitu Siti Fatimah Zahra. Cek Kanjeng Rasul gelis becrang bedor ka dieu. Mohon Rasul kumaha? Daya sanes abah sakedap deui bakal bios. Rasul manawi tiasa maulah wa kamaot Rasul abdi teh masih keneh priyogi ku Rasul Gusti nu Agung. Abah bade wasiat ka salira. Mohon abah wasiat naon? Duka hiji adalah salat. Janten wasiat Kanjeng Rasul anu kahiji, amanah Kanjeng Rasul nu kahiji bil khusus pikeun putrina atuh umuman pikeun urang sadayana salaku umat-umatna. Nu kahiji adalah salat. Kunaon Kanjeng Rasul make ngawasiatkeun salat? Ageng pangapunten Bapak Ibu, umat Islam di bidang umroh jeung ibadah haji ternyata lamun ku urang ditingali eta teh di nagara Mekah jeung Madinah panglobana anu umroh jeung ibadah haji lain orang Pakistan, lain ayeuna mah orang Afghanistan, lain orang Amerika, tetapi nu paling loba adalah orang Indonesia. Bahkan punten ayeuna misalkan teh mah zakat fitrah urang lamun teu maksakeun eta teh sok era dugikeun ka maksakeun ngalaksanakeun zakat fitrah. Ayeuna punten umat Islam di bidang puasa Ramadan kira-kira kompak atawa henteu? Kompak. Da di dieu oge lamun bulan puasa aya jelema nu teu puasa barang dahar beurang-beurang pasti era ka bina-bina. Tapi ageng pangapunten umat Islam di bidang salat kira-kira kompak atawa henteu? Di dieu aya masjid luar biasa agrengna, kira-kira di ieu masjid anu adana budak ngora atanapi aki-aki? Budak ngora atanapi aki-aki? Jawab bapak-bapak, budak ngora atanapi aki-aki? Aki-aki. Ibu-ibu nu ada di patempatan biasana budak ngora atanapi aki-aki? Aki-aki. Kamari oge di lembur uing aya nu adan aki-aki jam 10 isuk adan lohor. Cek aki-aki Allahu Akbar. Eta mah bener masyarakat tiwing burudul ka masjid nyarekan aki-aki ke sing eling atuh euy ayeuna teh jam 10 piraku adan lohor. Cek aki-aki ari aing adan jam 10 isuk adan lohor sia dararatang ka masjid. Ari aing jam 12 teng adan lohor sia teu dararatang ka masjid. Aing nu salah atanapi sia nu teu eling. Kira-kira di ieu masjid nu adana sok budak ngora tanapi aki-aki? Aki-aki nyakeun bae lamun aya aki-aki anu adan eta teh ulah sok digeunggeureutkeun. Da aki-aki mah sakedap deui jamana bakal entosan. Mantap uing mah sok nitah we ka budak santri. Emang jang Aceh boga santri lembur? Kirang langkung aya di simkuring ngagaduhan pasantrenan. Santrina kurang leuwih aya sugan 20 guruntul mah. Eta mah punten di simkuring setiap waktu salat sok nitah we ka budak santri. Santri Sumohona Aceh aya naon? adan
model di mana ayeuna adana Manawi tiasa basa bertos di Mekah jeung di Madinah. semohon siap budak santri teh ya kaleresan ieu juara MTQ tadi oge rerencangan disimkuring guru disimkuring eta juara kori internasional geus geunaheun sorakna ieu mah sorak santri juara MTQ tingkat kecamatan pesertana 10 nu datang ukur manehanana nu salapan urang bararisul teu datang eta mah adana luar biasa cek budak santri ieu Allahu Akbar bener di lembur uing buat kompak berjamaah burudul ke masjid sugan terek sholat nempel ada nungkur balik deh Santri kumada ya cek aina adan aina waktu naon kaganti datangna waktu asar ada deui adan model di mana aina adana Manawi tiasa basa bertos Masjid Istiqlal di Jakarta. semohon siap budak santri ada deui cek budak santri Allahu Akbar Allahu Akbar ngeunaheun deui aina ganti adan di masjid ieu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Akbar percaya di lembur santri kamari mah punten Bapak Ibu di lembur uing wah viral eta mah diasupkeun kana YouTube jeung pacebook sabab naon aya budak paud eta anu komat di Masjid Jami saurang eta budak paud ngupload kana YouTube jeung pacebook budak paud saurang komat eta komatna kumaha kieu budak teh Allahu Akbar asyhadu anna satiluan usah saha atuh tapi punten ibu nu hadir patempatan lamun salaki bade ka masjid osok tara sadiakeun pecina bu lamun salaki bade ka masjid osok tara sadiakeun acung pokokna bu lamun salaki bade ka masjid osok tara sadiakeun sarungna bu nih kali-kali mah atuh ibu punten di mana salaki ke eling menang topik hidayah cek salaki teh kieu bah aya naon ye papa ayeuna teh beneran keur eling hayang ka mana hayang ka masjid alhamdulillah salaki aing teh geuningan ayeuna mah hayangeun ka masjid kamari mah ngan ngendok wae di gardu ronta punten mah hayang ka masjid eta mah aya teu pecina eueuh papa peci nu anyar mah age peci warisan aki urang nu baheula teh dieukeun eta peci warisan dipake peci warisan ukuranana nomor 10 ari salaki urang biasana make peci ukuranana nomor 5 dibere peci ukuran nomor 10 salaki urang mangkat ka masjid eta kakolomoh jeung ceuli-ceulina mah aya teu ayeuna sarungna eueuh papa nu anyar mah BHS aya ge Bu Haseum Samarenda aya ge Samarengkel Wadimor aya ge Wadimir naon nu aya Atlas diekeun samping Atlas dipake samping Atlas ku salaki urang ngan punten samping Atlas anu baheula mah eta teh lesan luar biasa kabeneran salaki urang lamun dadamping jerokna tara pernah make calana aya teu mah aing acu pokokna nu anyar mah eueuh papa ye atuh heubeul diekeun mangga tah nyanggakeun dibere acu pokok nu heubeul dipake make kancingna ge ngendong sabelah pas berangkat ke masjid ternyata eta di masjid teh salat yang paling cepat di dunia salat naon yang paling cepat di dunia Bapak Ibu salat naon salat tarawih di urang mah ngomongna salat tarawih berarti tarasawar di lembur wingi kamari salat tarawih nu imamana teh geus kolot ieu imamana teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin bener eta mah rengse tarawih ukur aya makmum opatan pas dilieu ku imam sugan teh makmum opatan teh jelema mana horeng tihang masjid da arenggungan nu karang itu mah
mantap waktos kamari mah aya pemuda jeung pemudi ngadoja ka di kuring ade kumaha manawi tiasa mah taraweh teh ulah di masjid emang kunaon taraweh di masjid mah lemot bagaikan HP kekurangan kuota terus manawi tiasa mah ayeuna mah salat tarawehna di masjid punten di majelis taklim ade siap aya kitu mah memisahkan barisan meureun mohon aja memisahkan barisan manawi tiasa mah tarawehna cekak 7 menit setengah buset 7 menit setengah bener petingan kahiji pemuda pemudi pinuh petingan kedua bapak-bapak ibu-ibu pemuda pemudi pinuh petingan katilu leuwih pinuh bapak-bapak ibu-ibu pemuda pemudi nini aki-aki ngiluan sholat tarawih di majelis taklim di Simkuring da kuring mah maca Fatihahna patas bapak ibu ieu maca Fatihahna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walak dolina panjang amin lagi panjang ya tapi urang uji coba lamun walak dolina pondok kira-kira amina pondok atawa henteu nya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tuh pondok amina oge tapi kumaha lamun walak dolina ngagorowok kira-kira amina ngagorowok moalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ulah bari popolotok atuh eta mah punten saenggeus maca Fatihah kos kitu ganti uing mah maca surah Al-Baqarah cekuring ieu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar menang 7 menit setengah tarawih beres cek pemuda itu kan mantap heueuh sia mah mantap ngan di tukang aki-aki bengekna jadi deui nu paling ribu saha mimi buat digotong tiluan ku pemuda naon sababna da cangkengna encok Umar bisa kitu ageng pangapunten ketika ayeuna salat urang hayang beunang kana sakumaha tuntutan ilmu fikih berarti urang teh kedah daek rajin hadir ka pangaji ka pangaosan ari di dieu ibu-ibu rotinana dinten naon dinten Minggu bapak-bapakna wengi naon wengi Senin nya alhamdulillah da santri teh bapak ibu darajatna rupi-rupi nu kahiji aya santri harian anu kadua aya santri mingguan anu katilu aya santri bulanan anu kaopat aya santri tahunan anu kalima aya santri wala-wala nu kahiji santri harian nu kumaha model ayeuna aa santri sok datang ka guru ngaosna bari ngadaplok sorogan jeung balagan itu adalah santri harian aya oge santri mingguan nu kumaha santri mingguan model ibu-ibu jeung bapak-bapak sok sumping ka pangaosan saminggu sakali ditelahna teh adalah rotina uing oge di lembur ngagaduhan rotinan ibu-ibu 15 orang 14 dasa urang kamari geus modal uing mah punten lamun maca kitab rotinan tara pernah nuluhur cekap we kitab sulam munajah tu kuring dibaca model kieu Bismillahi kalawan jebat jat kamu pulakan ing sakabe sifat kasapurnaan yaiku Allah Ar-Rahmani sifati Allah kang maparin nikmat gede kalawan gede nikmat di dalam dunia lan akhirat Ar-Rahimi tur dukure sifati Allah kang maparin nikmat cilik kalawan cilik nikmat di dalam akhirat boloko ternyata pas ditingali di belah katuh rek ibu-ibu eta teh limaan keur ngobrolkeun sinetron da ibu-ibu mah kitu geuningan lamun pangajian teh ngeceuih we ngalobrol ibu-ibu mah eta dugikeun ka ibu-ibu teh ngomong kieu euy penting tadi rame nya jam 9:30 di SCKPO aya film wanita istimewa ustad make apal geuningan uing masuk ngarerekeun menang 2 jam setengah ditingali eta ibu-ibu teh keur ngeceuih we ngobrolkeun sinetron pas ditingali di belah kenca ternyata aya ibu-ibu opatan eta keur nyusuan budakna teu kagok-kagok susuna ge wati kaluarkeun belum eta budak ngagenyol kana susu
Eta bener-bener uing kehilangan konsentrasi. Ai sugan teh pas ditinggalikeun ku isim kuring teh ibu-ibu teh eraeun mana horeng ganti budak teh pindahkeun kana susu anu paling kencang. Budak ngagenyoli kana susu paling kencang. Bener-bener uing kehilangan konsentrasi Bapak Ibu. Ieu teh nempokeun kitab atawa nempokeun susu sementawis dugi kaina ieu susu can diuyup-uyup acan uyup heula. Ieu teh susu teh bahasa Indonesia naon bahasa Sundana neneng. Pas ditingali di payung ternyata aya nini limaan kenundutan yang geus uing daripada nini nundutan nu nyusuan uplek anu ngobrol uplek nya geus we nyeun kuis kuing teh kieu. Ibu anu hadir di pangaosan di simkuring bakal masihan kuis atuh yang aceh lamun mare kuis mah kada dibere hadiahna tah dibere hadiahna aya tah minyak barakat heuh. Ieu hargana kurang leuwih 350.000 tong meuli mahal. Tah minyak barakat. Ustaz jeung duitna atuh. Bae tah jeung duitna. Tadi mah Bapak Lurah 5.000, kuring mah leuwih gede tah 100.000 heuh. Ibu-ibu ieu gambar duit 100.000 seuri atau pibaeun? Seuri nya. Ieu teh tawis lamun ibu-ibu dibere duit 100.000 osok seuri. Mangga nyangkakeun 100.000. Ustaz kurang kene isukan yang setor Bang Emok. Pan ibu-ibu sok hadiran di Bang Emoknya, ibu-ibu osoknya. Ibu-ibu osok hadiran di Bang Emok, geningannya sok ngayung ngumpulung bongkok ngaronyok bari kieu geningan. Kami nasabah Bang Emok. Kami bersumpah akan membayar setoran tepat waktu. Kalau kami